Assalamualaikum Sampurasun. Urang tepang deui di kanal Sunda, tempat diajar Sunda. Ayeuna urang dongeng sakadang kuliah Mama Maima. Sok golosok. Urang sadayana terang hiji-hijina sato anu boga bobokong kandel tur bisa ngamankeun dirina sorangan nyaeta kuya. Kuya teh hirupna di walungan, bisa di darat, bisa oge di cai. Kulantaran eta kuya kaasup salah sahiji sato ampigi anu hirup di luar. Sato model kieu teh sabenerna mah aya 3. Kahiji kuya walungan biasa ka darat, terus kuya laut anu ayana di laut, jeung hiji deui ngaranna penyu. Bedana kuya laut jeung penyu nyaeta ari kuya darat mah sukuna biasa kawas kuya, tapi ari penyu mah sukuna kawas sirip. Jadi ramuan. Urang wih deui kana dongeng. Ieu kalebetna fable. Nyaeta dongeng anu make tokoh sasatoan. Ulah dibayangkeun anu sanyatana. Kuya atau sato lainna anu jadi tokoh dina dongeng fable bisa ngomong jeung ngalakonan anu mangrupa lalampahan jelema sapopo. Mangga urang ngaminta. Zaman baheula di hiji panempatan anu ngawates jeung sisi walungan aya sapasang kuya hirup bebetah di dinya. Hiji waktu manehna maresihan sisi kebon anu kahiuman ku tatangkalan gorobas pemainna pacaran make congkak. Pamajikanana si ambu kuya keur ngaliwet di kolong saung tanggon. Liwetna ditumpangan ku pada beureum anu make salam sereh jeung bawang anu mata kaambeus seugit lamun asak. Ambu geus asak liwet teh ceuk Pak Kuya ngagorowo. Asak Pak ceuk ambu kuya. Pak Kuya nyamperkeun ka saung geus kitu brak manehna dalahar sang milewet eta. Salajengna dongeng salengkepna tiasa dibuka di link YouTube anu aya di